obat. Minak tipajang jarang babung hidang gara-gara paku anu bagan jajan mulih bapak kucu bara-bara teh diri lehabari diangge kasuka kali situ pinuh balon jeruk babandana sarang babandu paku anu mana Pak Ulis kapayun bapak kuwo ya dicipaken mon mamah kembar anu bager anu mana paku anu mana bapakku anu bager haturan deui paku anu mana aya paku disuai-suai paku dikodok paku enggal paku bangga bawa hidang penasaran hoyong nepangan bapakku anu mana paku anu bager Pak Ulis aya teu aya paku nok nia sayang haturapunten apaku ibuku aya ibuku Ayah. ibuku disuai-suai Siap. haturan kanggo ibuku anu mana ibuku anu bager aya ibuku manawi teu aya diri abi kagamparan gara-gara urang Cipakem anu bager diri abdi da kagang parang zalik dina bang baru anteng hurung balong mama kembar ayah kapayun mama anu kembar ngalangkung mama kembar anu mana mama kembar anu bager imut kesana panutan mama kembar anu bager anu mana nangi anu gelis sadar mama kembar haturan deui sara bongan sorangan aturan mama kembar anu bager haturan deui anu mana mama kembar deui kapayun mama kembar sang sara bongan sorangan la 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 zalik dina bang barung antang hurung balung nyawang anu ngalangkung enggal sedih aneh na kuyung enggal paku emot gesang panutan antang mangbolan bulan rami daya nyeretan nanging di medan perang nanteng nu gelis sadar syarat tak manena sabarang pasrah ikhlas tuh rela jujur sarta setia oh
sangsara bongan sorangan. Ayo dia orang. Ah kita sagara ombak-ombak. Ayah bapak wuru, ayah wuru. Olasin sangsara bongan sorangan. Aduh heran tak cidak paku naon anu dibilang tapi ge dipaksa kuhoyong suka-suka sadar ketinggalan jangan hati tersuka sanggup bongan dihadang Pak Ulis ayah paku Pak Ulis Pak RT Pak Kadu secara rupi Pak RT Pak Kaur keuangan Pak Ekban Bos Kayu angkat ngagandang Bos Kayu bangun tanya kaliran Bos Kayu nganggosin jangan dilaba mau jangan priangan Bos Kayu anu baik Bos Kayu tarik umat imut lucu Aye. sur aseri nyari dicabut deh darat lirik kuning kepan mojang priangan lalap apih kuwu dirasukan petinya cahaya apih kuwu dan dosan si dirkana mojang priangan dirasukan kebaya Bos Kayu di mana kalingan cahaya Pak Kaur anu bagi mojang priangan umat imut sudah aslinya habis aja tepuk Pak Kaurnya Pak Kadus mojang Pak Kadus Pak RT oh yo Pak RT asik alah yo bos Pak Kaur alhamdulillah Pak Kaur biasa naik aduh capit di mana-mana di kampung di kota terus kekoncara nu nikmat rasana tak kayak disimpan deh ada masalah di anak-anak mata kabida Bayam Bandung kamasuk kalas duluhur Pak RT susah daya pagali sepuh jemurang kali Pak RT mangga cobi ya Pak RT ente penasaran bayam Oba Pak RT Pak Kaur Bos tarik lagi api aku Bos Kayu ngajak mohon di kampung di Rayungan sayang Rayungan masuk ya disusun aku tunggu lungsur tuh langsung
langsung rayungan gitu nanti Pak Kumis langsung. Mana? Yo. Disesuaikan dengan nadanya. Rayungan, langsung rayungan. Yo. Turun. Rayungan, turun. Termasuk. Ayo siap keluar rayungannya. Yo bosnya. Pak Ulis dengan Ibu Ulis sama. Oh itu nah, anu iya cinta, anu iya rasa, anu itu nah. Mana itu dudiki Pak Ulis, aduh bingung. Satadina anu kejujur cadangan, kamu putus ka Pak Ulis, palulah jadi ganti. Aduh bingung. Kaya dina anu hiji kemana? Putus ku Pak Kuwu jadi gantina. Mana kudu ditampa, anu iya ngajak amen bak putusan, anu iya ngajak gancang jadi tegang. Aduh Paulis, milih anu mana? Aduh bingung. Satadina anu tujuh tercadangan,